Waduk Jati Gede hari Rabu diguyur hujan badag. Anu ngarusep Abu Risat hujan badai. Poek. Anu ngarusep masih kene aya. Oh, ngarariung di dieu ye. Ngarariung di kafe. Tuh. Nu bogana ge murungkut. Gede hujana. Hujan angin gede, ini mah hujan badai. Kot kajepot tuh. Niuhan di saung ge. Hujana hujan badai gede. Hujan angin. Nu ngaruseup tuh. Mantap. Ngariuhan. Lokasi di Waduk Jati Gede hujan badag. Dan sakuriling bungking tuh ngarariuhan dirakit. Ngarariuhan dirakit kosong. Iyalah suka duka mancing di Waduk Jati Gede. Iya nu dirarakit dia langsung baru rai. Birat, hujan gede pisan. Waduh. Mudah-mudahan itu terjadi nanaonnya. Mantap. Poek sakuriling bungking ya mah Waduk Jati Gede ya poe Rebo sore. Itu saja informasinya di Waduk Jati Gede nya dina sore ayeuna. Nyarariuhan saung. Oek enak wae Jati Gede diguyur hujan. Nyarang kewok. Lauk can mareunang geura ieu teh. Hujan badag. Hujan angin. Mudah-mudahan besok bagus nu ngaruseup di dieu ye poe Kemis. Masalahna poe ayeuna Rebo sore Waduk Jati Gede dan sekitarnya diguyur hujan badag pisan. Mudah-mudahan bararagus besok sangutanana. Itu cenah informasi nama. Tiris. Hujan sakurilingna. Itu informasinya di pusat. Mudah-mudahan jadi informasi ya. Mudah-mudahan besok menu marancing bagus. Tiris kabulusan